Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Abdullah Hajam Antariksa ti kelas 11 MIPA 5. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung pipayun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu ngatur dunia sareng asina. Shalawat sareng salam hayu urang curahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka Bu Guru basa Sunda nu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna akhlak rumaja. Rumaja mangrupikeun proses ngarobih periode budak leutik pikeun zaman anu langkung dewasa, di mana rumaja resep milari hal anyar, milari jati diri, pikeun milari naon anu dipika resepna. Tina anjeunna hoyong terang, kadang rumaja nyebabkeun hal-hal negatif anu tiasa ngarusak moralna. Akhir-akhir ieu karusakan moral beuki nyebar. Anu paling ngareurewas ngeunaan cerminan barudak sakola sapertos budak anu teu berpendidikan, utamana dina zaman globalisasi. Barudak sakola langkung gampang nyatakeun emosina dina media sosial, kalayan kecap-kecap anu henteu beujeuhna ditingali ku seueur jalmi. Rasanya miara sopan kana kolotna di lingkunganana beuki luntur. Runtuh nilai moral dina rumaja ngajadikeun urang nalangsa. Kumaha carana masa depan anu sakuduna aya generasi ngora ayeuna bingung bakal diganti ku saha. Hal ieu sabab moral nasional henteu saluyu moral masyarakat Indonesia sareng ajaran agama. Urang kedah pisan pinter dina milih rerencangan, sabab rerencangan bakal mangaruhan pisan kana etika. Akhlak rumaja penting pisan pikeun kamajuan bangsa. Hayu urang maju janten bangsa anu langkung sae. Mun sakitu biantara anu tiasa didugikeun ku sim kuring, punten upami aya salah kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.